Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng tepang deui sareng sing kuring Kang Asgar sapara kanca di dieu. Dina dinten ayeuna saja neraskeun deui hanca dongeng nu kamari nyaeta judulna nyaeta Lasmini Ngalalana. Dinten ayeuna pangintennya tos majeng di dan bagian nu katilu atanapi pamidina sinetron episode katilu tah kitu. Ieu lalakon Lasmini Ngalalana nyaeta karangan anak Kang C. Jakalana. Mohon salam baktos Kang C. Jakalana dina siang ayeuna, mugia sing aya dina kasehatan sehat walafiat. Amin. Ieu dongeng mugia sing janten panglipur kana kalbu pangbeberakahan amanahnya. Kurang hiburan ieu banyak hiburan ieu. Atuh panginten supados teh nyangkolong teuing kana waktos kitunya. Pergi urang prung bae lah urang lajengkeun deui Lasmini Ngalalana. Leuyeung harita Lasmini jeung si mama teh asup ka imahna dan jaya. Bus harita Lasmini jeung si ma eta asup ka jero imah. Cenekna langsung ka ruangan tamu. Sok nyanyi aya namanya jadi ngelawan di dia. Harita si mama eta mairan obrolan, mairan ceritaan ka Lasmini. Sunuhun mah. Harita Lasmini nembalan. Soloyong harita si mama eta nyoloyong nyaeta nuju ka dapur. Sancan nepi ka dapur kadengi harita aya nu mageroan di jero kamar. Biasi. Ada yang datang itu. Ayah nu datang gitu. Si ngoreng si mana horeng nyaeta si mama eta teh ngaranna teh Biasi nyaeta nusok sapopoe mal poena di dinya ngabantu keluargana dan jaya khususna dina bidang masalah kebersihan di imah atawa masak di dapur. Semuanya aya nu di lembur ieu teh. Nah, kakasihna teh Lasmini pamit dapat mah nya. Harita cek Biasi aja nemalan pertanyaan di nyonya sinyo teh ya meureun tetenya. Iya Biasi asuh piwarang duduk awet itu Biasinya nak tuangan atau cai heula karunya bili hauseun atawa tapi lapareun atawa pilih laparan macam apa dinya ka ruang makan cenah makan heula karunya
Sumohon nyai ke kumaha urang sauran deui atunya bisi lapareun karunya ta budak teh Aita biasi balik deui ka ruang tamu saja agarowan Lasmini harita nyatanya aya panita ti sinyonya sinyo teh ya bisi Lasmini lapareun atau haus atau bisi lapar pisan gitu soalna geus nempuh perjalanan gitu. Harita biasi kada kulisan nyaeta nyauran ka Lasmini. Nyai ya ka dieu nyai urang men engge. Urang sanguheula ya bisi lapar di jalan teh mangidaareun. Atur nuhun masih kene warak kene kalaresan. Gatumun kitu mah merenan hayang meren asok ngopi tara nyai. Tasawios-wios mah cerang we atanapi cai teh pami ayam mah. Harita cek Lasmini ka Maasi ka Biasi. Sumohon atuh kentosannya mereka dapur heula ieu teh urang nyanak caina. Soloyong harita Biasi atau Maasi teh ini ke dapur nyaeta saja nyandak tuangan sarang cai cang kangge minum tak gitunya. Harita Nyonya Sinyo sanggeus sagad beres di kamar nyata keluar di kamar nyamperkeun ka Lasmini nu aya di ruang tamu. Bari mairan obrolan harita. Batuk. Ini Nyi Lasmini namanya ya. Nyi Lasmini kan yang dari kampung itu, yang dari lemburnya, nuti lembur. Sumohon Nyonya. Harita Lasmini ngajawab pertanyaan ti Nyonya Sinyo. Alhamdulillah sudah atas dugi kadia selamatnya. Sok apa si ibi nanti itu ini membawa ten ke dia di kantor lah ku ibunya. Ibu mau ke itu dulu, ke luar dulu sebentar, sekedap gitunya. Semuanya Harita cek Lasmini bari jeung sinyonya langsung ngoloyong keluar meureun aya janjian meureun anjeun babaturanana meureun ka kitu. Torojol harita biasi di dapur mawa cai jeung leuteun sanesna oge. Nyai hampurannya ada di dia makin dengan kieu ya. Tari iseun di dia mah tapi dah ari hayang disadara dia mah bisa meureun kumaha ge disetelkeun diona. Bari nyageurakeun eta bari nyageurakeun cai jeung leuteunana harita opieunana. aduh mampunten janten ngarepot mah di dia. Nyai teu mama teh karepotkeun da ieu mah memang geus tugasna emak di dia mah nyai. Bisi nyai eta mah tuh bisi arek naon teh ieu kayak geus ngeuleut maka itu ganti we acukuna di tutu aya di ruangan pengker gadengan
gadengan kamar mati aya kamar kosong didinya ada merenan saden gari teh aya iya aya naon teh ngaranna teh mun ana hiji kosong nu sawe cenah bisa rek desi mah kitu nyai. Oh semohon atuh man. Atur nuhun pisan. Sok atuh nyai kira ngopi heula aja nama bisa rek dibaturan kumaha rek dibaturan tapi da mah teh tuh rek sesapu heula bae tukang aya saeutik deui cenah disapukeun nyai. Semohon mangga atuh mah teu kenging karepotan ku abdi beli gaduh ieu mah beli gaduh pidameleun keneh mah. Harita guaranana Lasmini ka Ima Asih. Sancan masih harita rek ngaleos. Panto aya nu ngatrok bari uluk salam. Assalamualaikum. Ngetrok panto bari mukakeun pantona. Sing horeng si mana horeng nu datang teh nyaeta Den Jaya teh pulang ti kantor atanapi ti tempat pidameleunana, tempat padamelanana. Ae geuningan ieu tos aya nu dugi geuning ya ti lemur ieu. Harita ceuk Den Jaya maeran obrolan nyaeta ka Lasmini. Semohon apa? Harita Lasmini nembalan bari jeung langsung sungkem bari suntangan nyaeta ka Den Jaya. Dugi jam sabaraha adu piti lembur tadi teh? Nyata apa tacan lami-lami teuing nyata da tacan lami panginten aya kana sekitar kirang langkung masa sajaman panginten. Atanapi setengah jam. Kitu ceuk Lasmini. Atunya syukur hari geus dugi selamat mah bagja pisan apa di dieu nya. Alhamdulillah penaking apa di dia di bumi Bapa hampura di naon teh saya aya geuning tah. Ibi atuh meureunana bisi can tuang cenah ka ditu ka ruang makan geura tuang heula nyi Lasmini teh. Semohon atuh aden nya cenah tuang heula we watos. Atuh nyai bisi rek ganti mah itu juga dipengker. Urang ieu heula bisi yang ibak-ibak heula atuh bisi rek tuang-tuang heula kitu nyai. Atuh ka ditu salin we heula gentos heula bisi ieu bisi naon teh ngaranna teh bisi lebat angin kitu nyai. Harita cek Den Jaya maeran obrolan deui. Da di ditu mah di naon teh di pengker pali ditu mah aya ieu kamar di ditu teh tuh anu gedengeunana kamar biasi sok we eta mah tempatan ku nyai nya. Semohon apa? Harita cek Lasmini bari gula giru harita jeung biasi indit ka tukang. Iya.
sanggeus beres harita Lasmini tina tuangna harita Lasmini diangkir ku Denjaya oge si Nyonya di ruang tamu di ruang tengah. Di ruang tengah mantannya di ruang tengah Nyi Lasmini jelas cobi ka dieu sekedap aya obrolkeun nih teh bapak apa teh jeung nyonya mohon jeung ibu di dieu ya aya pi obrolkeun ka nyai teh. Harita Lasmini nyoloyong ke ruang tengah. Kek diuk dina kursi. Ari Denjaya mah diukna sajajar deket pake denganana Nyonya Sinyo. Harita Denjaya mairan obrolan panggelana ya teh hampura nyai sacananya apa teh naon teh eta nyai ka dieu teh meureunnan ka hiji nama men biasi di dieu aya baturna itu tah nu kadua nya meureunna da basa dilamul ge tos diobrolkeun meureun nya ka ieu ka naon teh ka Abah Hideep jeung ka Mah Hideep berendah harita ge basa harita ge hideep aya di dinya. Sumuhun apa? Paling kitu we meureunnan ti apa mah eta nyaeta nitip si Jalu nu kembar teh mun harita kusi diobrol kan ingko apa di lembur teh kitu. Sumuhun apa? Nya beli aya nu ieu mah bisi biasi keur kuprak-kuprak di dapur rek punta bantu masak mah tinggal ka dapur we teu kudu di ieu teu kudu di naon teh bisi teu capek eta ge. Atuh meureunnan bari kitu teh meureunnan ke Bapak anu teh apa teh aya paniatan ka hidup teh nyata sugan we meureun aya rezeki aya milik rezekina meureun tah kitu. Nah aya niat keneh neruskeun sakola. Harita batina Lasmini rasa atoh dipertanyakeun kitu mah soalna memang aya cita-cita manehna teh hayang neruskeun deui dina sakolana gitu. Malahan hari kahayang nama hayang nepikeun ka kuliah harita cekna pikiran Lasmini cek dina hate galecokna kitu. Tah kitu nyi. Sok bisi hayang sakola mah ku apa di dia insyaallah di ieu dijununeun ku apa di dia. Malahan mah hayang nepikeun ka kuliah oge. Insyaallah ku bapa urang usahakeun di dieu. Sing nepikeun ka junun nya kuliah. Iya, jelas. Nanti jelas sambil bantu-bantu si bibi nungguan si kembar luang waktu ieu anu bagus mangke usahakeun urang nyeula sekolah deui di dieu di Bandungnya. Kitu caritaan Nyonya Sinyo anu ditujukeun ka Lasmini harita. Sumuhun mah Lain sumuhun mahnya punten.
semohon ibu. Arita nyilasmini nemalan poe kapoe minggu tepung minggu bulan tepung bulan harita malahan tahun geus kaliwat tahun geus ganti tahun keayaan harita Lasmini di kota tetapi di daya teh teka kocapkeun perjalanan dina sabatara tahun nama Lasmini harita geus nganyer kuliah nyaeta di Bandung. Nyaeta Lasmini teh kuliah nate di ITB Institut Teknologi Bandung tak gitu kami tadi rangkaikan mah gitunya ITB itu singkatan seperti SD gitu tak singkatan teh mohon. Arita Lasmini di kuliahan teh nyaeta boga babaturan nama loba ari sabanarna mah cuma nu pangcaketna anu deketna anu dekeusna teh nyaeta kakasihna teh aya Lasmini nya rencanganana Lasmini teh Melani Yaya Yohari sareng Teddy